deh. Om, mau nanya, ngeliat temen aku nggak? Hah? Mau kemana? Apa itu? Nggak ngeliat temen aku nggak? Ih, sama burung. Astagfirullah, Suganta lain sama burung. Justru malnya. Habis we. Kemana, Mang? Dia bareng bawa segala. Wah. Tuh boga rokok. Wah, orang ngenan. Ini maksa. Wah, orang ngecan meuli. Ih, baruk nu burung. Ngecan meuli rokok, wah. Aduh, orang ikut ke mana? Sia nyusul. Jeruk itu aman. Ada sia nyusul. Astaga, deh. Nanyi naon mereka dia? Kapan udah nugelo, cicing. Nah, haning sarua. Mana cicing atau naik ke mana? Nyi naon? Cicing hayang ngudag tuh. Aku malah mau ngudag ke dia. Gani bari mage. Lusuh tadi dia udah gas. Astagfirullah. Mana dia udah? Sarua. Ini yang diudang sarua. Cicing nagok. Cicing tuh bisi. Tadi dia udah. Bisi kalah kaya aja mah cicing. Bisi kalah ngudag deui ka dieu. Tadi orang nanya teh nyambung sih mah. Sarua orang ngobrol. Apaan dulu ka orang ngobrol sarua? Cicing. Sudah gandeng. Mudun soplok. Cicing cak Mana teh? Capek orang tadi udah. Gandeng cicing lalaunan. Lusuh sih capek. Ulah dari cicing kadengan kuat. Lalaunan. Bisi kalah kadengin. Gandeng atuh. Cicing sok lalaunan. Cicing udah capek atuh lalaunan teh. Sarua, lalaunan. Gak jempe cicing. Karnawi. Nah Ica. Cicing Ica lalaunan cicing. Kapan ieu geus lalaunan aku mah. Cicing bisa kalah kadengin. Capek. Kermarasum dia mah. Kermarasum. Astagfirullahaladzim. Bah, Nih, tas di mana, Bah? tas di kebon. Tas di kebon. Ngirikan kebon. Lain aya naon sih kan istighfar segala rupa. Karnawi mesum tuh. Mesum di mana, Bah? Di Kanang Hayam. Di Kanang Hayam. Jeung saha eta? Jeung si Ica, jeung saha deui jeung langgananana. Ampun teuing eta. Aduh, kabida-bina teh. Kurang liwat di atas di kebon. Heeh. Apaan ngaliwatan kandang hino sintut. Anu di dinya teh. Kandang hayam bergoyang. Kadang ayam itu Salah orang. sehari. Lain atuh penyakannya. Nepi ka orang. Nyau meureun mota. Ampun. Ku aing diintip Bieu teh si Ica jeung si Karnawi. di Kanang Hayam eta. Keur paungku-ungku di dinya. Aduh, eta si Karnawi. Mesum ieu mah geus mantak cemar ka lingkungan. Ye, nya 40 suhunan cenah oge apesna oge. Iya bener mencemarkan lingkungan oge eta mah. Duh, aing mah. Terus ayeuna kumaha tuh? Aing rek bebeja ka RT. Kari Cuang gerebeg. Ih, Bisi kaburu arinit manten. ayo atuh. Ya, ieu mah kudu diuruskeun. Ayo. Enam. Ayo, Enam deh, ayo. Ayo. RT, tuh kopi-kopi acan nih. Nah, kita kemana mana lu udah leduk wae. Nggak pulang ke ya, yang kopi yang udud. Gawe hayu mah ya kopi-kopi acan tuh.
Kopi mana aja di saung gitu tuh. Mana mah ayeuna mah mana udah adu wungkul ya, sing kreatif. Kudu mau urang. Orang mah inisiatif, kreatif. Jadi Teh jang naon eta teh? ieu teh ke kerajinan. Fokus menang loba ieu teh. Jadi lamun urang kreatif teh ya model kieu teh tina limbah-limbah nu kieu teh bisa diproduk kita barang anti di kreatif Oh, jadi porsi nu karena itu. kursi yang tadi sauni. Jualan tapi ya. Dijual. Dijual pesanan. Oh, Itu kan di narangkeun kena teh terus di ngalamin dikirim itu ke asup teh akar jatik ke jadi perkebunan. duit itunya. Jadi lumayan duit. Wah, nyen anu kieu gitu. Nah nulin talentut wungkul zaman jawari mah hese. Mah, Awas jatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, wabarakatuh. Beneran aya bah di dieu bah? Aya, Aya tah Pak RT na. gimana ya? Arah aja Bu Buta. Keur naon teh? Kenapa? Pulang. Mana Bang? Ngaja. Aja ka dieu. Ngajak-ngajak kumaha teh nya keur lah biasa separuh waktu. Biasa urusan bisnis. Rajinan ieu. Aya waktu dikereuyeuh itu lumayan gitu. Ya harus. Di kerajinan itu termasuk. Teh limbah mun dimanfaatkeun mah itu bisa jadi ieu. Ulah teh nguruskeun kerajinan heula ieu mah teh. Tunda heula meureun nya Pak. Tunda heula masalah kerajinan mah kieu. Punten motongan. Iya. Kuring teh ngajak ka dieu. Kuring kan tes di kebon dia teh. Tas di kebon apa tas di kebon? Tas di kebon. Ieu ge tas kumpulan. Teu nanyakeun. Teu nanyakeun ieu. Heeh, tas kumpulan ti bale tulisan sok ngagawean ieu. Kungul jeung kerjaan terus kumaha ieu? Teh nu ngobrol kuring ieu teh. Abah sok bah terangkeun Apan Bah. kuring laporan. Rek laporan. Oh, Kuring. Laporan kumaha tah sok? Kuring tes di kebon. Ngaliwatan kandang sintut geuning. Oh, nu dilebakeun di dinya kandang sintut. Pas liwat kandang ayam bergoyang. Lihat orang cerah. Oh, ayamna meureunna ngagerbeg. Lain hayam ieu, hayam mah eueuh keur kosong hayamna. Da ku kuring teh ditoong. Si kandang hayam teh ditoong. Jerona teh si karnawi keur mesum. Tah, itu teh Monya ayam mesum di kandang hayam, mesum mah di hotel. Meureun teu gablegeun duit RT. Pak iya Pak RT atuh. Aneh lah. Lain meureun abah kieu tetek hayam kagebah oyag. Apan jeung si Ica geus jeung langgananana Geus biasa sih eta mah jeung si eta. manya dina kandang hayam aya jelema. Di atupan nya Di atupan eta bu ya. Kuring teh kolot RT. Bisi kaburu ini tayu cuang di gerebek benerkeun. Mantak ngawiwirang lembur. Mah bener menteri gerbek gitu mah. Jelas. Kena Bet jelas. Ada ya, soalnya kan bisa jadi kembang-kembangna kali itu karena fitnah, karena suudon. Buat kuring malamun tekat tempo ku mata sorangan moal ngobrol. Sing tanggap jadi RT teh. Ayo. Dia kita saya penyuluhan ya tirura itu tehnya khusus di RT tilu kumpul terutama masalah ya nu kahijina malah masalah kopi divaksin kaduana keamanan tah teh lamun ek divaksin meureun di kandang sote tah lamun divaksin meureun Jika nama meureun keur vaksin hayam lah gandeng RT mah kalah ngajak keureuh ieu teh dinas ieu teh kuring teh laporan geus ayeuna Pak RT mending cuang ka ditu wae. Dilikan. ayo ka mana Ka kandang hayam sintut. Aduh, pencemaran kena eta. Ya, apa rada serius ya. Apa teh keur leumpang? Nya, ngaliwat tas di kebon. Ngaliwat di kebon. Ngaliwat kandang hayam sintut. Heeh, dan belah tengah da kitu nya. Nya. Apa liliwatan ka kebon kuring. Heeh, terus oyag bergoyang kandangna. Kandangna tengah Diintip.
Kanang hayam oyak. Apan geus buku si Garnawi di jerona keur mesum. Ditempo diintip kuring. Abah, iya, abi kecil si Abah biar teh gitu. Mana Mantap. teu nempo? Ayo nempo jelas henteu abi ge pada cek Abah, ay mantap. Nya, Bah, biar teh ayo cok ilikan wae kan. Ada ya bisa tetempoan teu, tapi jelas bener Kapan si Garnawi puguh di jero. tetempoan? Eta ge ditempo. Lain dedengean. Sabaraha urang di jerona? Apan si Garnawi jeung si Ica. Duaan tah. Duaan Naon eta? keur mesum. Aing ngaran nu mesum di lembur kitu teh. Nu lain muhrimna teh pan 40 suhunan apes na ge RT. Keheula lamun Oh, disaung warga sawah. RT kabeh apes Cicing teh. kala kena geus laporan masalah eta nama lamun disaung sawah mungkin etis lah ku logika ge nya aya bangku. Terus di kanang hayam ngupuk na kumaha? Ih, mungkin wae atuh teh. Mungkin wae di kana hayam ogenan gitu. Besok nam tengale ka ditu bari mulang ka ditu. Yo, buktikan ayo. Yuk, Rade. Red, iya, Red. Ayo cuang di arak ka ditu mah pai lemur jalma kitu Kumaha, mah. Mas? Cuman cuang taranjangan. Di dieu, Bah. Aya keneh. Mana ya teh aya hayaman eueuh kana na. Nah, hayam atuh. Buka tah geuleuh. Beunang sia teh. Buas sia Karnawi. Buka. Nih. Buka. Jalma mesum. Astagfirullahaladzim mah sia keur naon eta di dinya kan. Tuh udah bener si Abah. Keluar. Kele cicing. Wah, ente. Nya, RT, kuring Kak. mah teu fitnah. Tah, jalma mesum. Ya cicing abah cicing dari cicing kana Karnawi ya cicing. Geuning heuh maneh geuningan aca maneh geuning deui eta. Keur nyari naon di saung di dinya di. Kanang hayam ngerakeun. Tuman. Lain sih abah teh keur gawe di tas kumpulan teh ditu nya. Si abah cenah laporan ada teu percaya mah nya aya nu mesum cenah di kanang hayam si Karnawi. Oh si abah teh Abah tah. Bawa orang teh tadi teh. Naon? Di ditu orang jadi lompat ka dieu. Diri tu naon teu boga duit. Gawe naon jung-jungan teh kanang hayam baduduaan kieu. Cicing heula cicing ya Kak. Duaan di kandang hayam gawe Gawe maneh naon. diharanap ngarupuh kata di ngupuk kan gitu. Kitu naon. Ya heula lain mesum ieu. Lain Naon, kayak atuh? cicing heula nya urang perlu ya heula praduga tak bersalah heula. Urang rek nanya ya. Tuman Jadi, udah teh. ayeuna cicing di kanang hayam paduduan jeung si eta di dinya. Bajeng lain muhrina maneh teh cenah ieu teh keur bobogohan keur mesum keur naon. Mesum teu boga duit. Heeh. Jadi di kandang. Cik atuh sing ngera aduh ngerakeun Ngaku we aing nya Geus mah. cuang di arak. Kulutunan. Yo mah kieu mah. Itu Pak RT. Jelaskan. Yo Pak RT. Abi teh tadi teh diudag nu gelo. Ngudag nu gelo nasieun lompat ka dieu ai pas ka jero aya Neng Ica di Ulah jero. sok alasan mah nya model lompat mah atuh ulah kana. Di kampung aya jalma burung, jalma gelo, lobasan alasan. Mending ngepas ka kandang hayam. Memang ya mana lengoh, si Eca masih lalengoh kene, ngan teu pantas aing kudu di kanang hayam mah cik atuh dikira-kira mengerakeun bisa ka Atuh warga kan teu aya lingkungan. tempat deui jang nyumput. Nyumput kunaon, nyumputun ku. Kapan diudag nu gelo. Nu gelo teh mana, di mana nu gelo mana nu gelona. Mending keneh di arak Lamun bener-bener mana jejeritan gogoakan lompat ka dinya ieu mah nu gelona mana, mana caricing di dinya. Mana? mantak apes lembur nu kimat RT. Geus babarengan teh anu gelona hayu sok. Ji, gue sanu daek nang anu gelo. Langsung Banes nu gelo kandang. heula, cicing heula. Jadi cerita sok-sok urek nanya ya sing jujur sing benernya ya. Di mana nu Soalnya jalan ya. kumaha? Nya, sok sanajan can. Ieu can kieu mimitina mah. Abi teh bade ka payun. Heeh. Tah, abi teh terang anu gelo nu di dinya teh nu cak di dinya teh sugan teh sanes tu gelo. Nah hangudag terus abi teh nyumput di dinya. Lalaki awewe nu gelona. Lalaki. Saya ieu. Muda. Urang sarua. Terus ka mana nu gelona? Hah? Ayo nu gelona ka mana? Nya udah Lain kela. Kamar hartikeun nu gelo. Bukna panjang teu? Gondrong. Heueuh panjang. Panjang. Cicing heula Bener, keur tapi bener nu gondrong eta mah gelo, Bah. Ieu Pak RT
Bah. Tuh kan. Gelo. Lain kieu meureun nyanyi di Ulah udag. paleh sia mate di. Ih, padahal lamun Di jelema mana di kampung aja jalma gelo. ih memang tadi uing nyahuankeun nya. Anu bukna panjang gondrong. Sakieu. Ah, eta memang nu gelo eta mah. Mana tuh? Anu gondrong teh ning ready tadi ge pan. Ah, aya. Gelo urang. Nih. Ya, bener mana anu gelo. Bener, eta mah jelema gelo. Kalangan orang curiga mah hampura ya we nya, eta ya cicing ya. Bapak teh kan selaku ketua RT di Ya, dieu nya, ya. penting menartibkeun wargana ya. Nah, moal waka sudon, waka jugjug sungguh sangka heula. Ngan segala rupa ge kudu kapakir heula ku logika. Di udag kudu gelo nyuput anu gelona ka mana? Mane cari cingkana di jero di dinya. Geus mending teu nanaon mun mane bener-bener geus aya ka para suka bari jeung resep Ya, tinggal kawin ngobrol ka kolotna. Alasan Mending bawa ka bale. nah kieu we. Nya. Maaf Sok masih kene rek ditanya deui ya, sing jujur sing Ya, bener. jujur, Nya, jujur, benar. Naon masalahna teu nanaon mun mane aya pasabara pada resepnya. Terus ayeuna aya janji ketemuan tapi dinu pantes lah urang kan Jadi ngajaga maksud RT kelahek dikawinkan atau RT ai masalah lain nu kieu kawinkan mah. uki mah usir. Nya ieu mah teh hubungan meureun aya dina. Karnawi lagi. Ya benar alasan lain jejeunna neng. Sanes singkat nu gelonya. Ya kari. Gelo Gas alasan. sana kieu. Tadi ya. Ulah wakating waka sudonnya urang Ya, memang lamun aya nu cenah Sudon kumapan geus bukti RT pulang paleh ngomong teh geuning. Memang aya nu gelo Aya gondong memang aya. Bener, panar mun jelema nu eta mah bener. Emang gelo. Nah, teu kabeh jalma gondrong gelo. Mau make rese. Nah, Alhamdulillah teu tadi. kabeh jalma gondrong gelo. Siapa Nah, yang gelo Tadi eta nu gelo nata. Tah nu gelo nata. Eta bener kalau Eta nu gelo nata. RT sarwana nyebut gelo ka aing RT. Iya nu gelo ieu tah. Gela RT geuning kalah nyebut gelo ka aing. Mana eta euy? Aing teu enak sia RT. Yo, dianggap nu dianggap nu sia nu gelo na geuning aya ye. Amit.